Aduh. Galau amat nyapoy iya aingnya. Duh. Pulandek nyilaleangan. Dan hekeun hibar. Endek nyian kolecer. Ngagoeng bae. Duh. Teparogo lah pulandek nyina naon ge lah. Panas amat poinnya. Kula asal enakan Lokman cirinya. Kula kan bukan kabogo. Coba atik tapi aku nak kedaekeun. Duh, ieu si bengek ka mananya giliran kula ngabutuhkeun be eueuh. Giliran teu dibutuhkeun sok tarojol be nyamperkeun. Ka mananya? Mana? Ja itu si bengek. Kula manangan bae ka mana horeng di dinya. Oi, si bengek. Calon pamajikan. Dengan ka dieu. Kangennya. Kangen. Kula mah kadi ge kapaksa. Hari dia. Kieu ge. Calon bapak anak-anak dia. Anak berit meureun lamun jodoh kitu ge. Atuh lamun lain jodoh mah kula mandak protes. Nah, Protes ka satu sih ya. atuh protes ka Gusti Allah anu Maha Kawasa. Nah, coba protes na kula hayang ngadenge. Atuh kieu lah. Ya Allah, piraku sini teu jodoh ka kula. Atuh lamun teu jodoh malah jodohkeun. Lakunan henteu. Lamun henteu jodoh kene mah urang dek protes jasa lah. Ditangkeun ku kula pokona mah. Haji si anak modal gitu. Abo. Hari dia. Atuh lamun aing modal mah atuh mah aing nu maraman meureun anak-anak urang. Geus lah, geus mulai edan dia mah. Kula mah kadige pititaheun. Dititahanan sih. Coba ieu pangalakeun Lokman ciri jak kula hayang akan Lokman ciri. Nah, saya nu teu daek pititah calon pamajikan. Tapi nu butanya Hari dia. Anggeus tenanan nu buta ge. Ulah-ulah nu buta. Nu setruk ge dialakeun. geus mung nu setruk kula mah hayang lagi nu buta. Kagoi tanggung. Geus lah kula nak balik awas tanya lamun teu meunang ulah harap kapanggih deui jeung kula. Tapi aduh. Naon hayang ditampilin? Lain, dicium. Masya Allah daki. Encan jadi pamajikan geng geus kitu. Kok mau jadi pamajikan mer nu aya peh nangtung kula ieu mah. Aduh. Duh. Agustus tiba teka rasa. Tapi aing nak lombananya. Tapi aing mah hayang lombana, aing mah hayang lomba dahar. Atuh lamun lomba dahar mah beteng kula susah beuh. Tapi Ji. Kenalan tak? Woi, Pekang. Woi. Ardia nak ka mana? Kula mah keur Agustusan euy. Eta benderana leutik amat, Rip. Ri, teu nyahoon. Leutik ge benderana. Kajeunteuin bendera leutik ge, Ri. NKRI harga mati. Sia, sok iye. Ri, dengekeun aing. Baheula mari memperjuangkan Indonesia hararese buat mati-matian. Terus bedil ge. Di mana? Bom segala. Urang mah ayeuna tinggal ngeunana doang, Ri. Baheula mari sedih buat mati-matian. Mangkana si ayeuna urang yo rayakeun kemerdekaan 17 Agustus. Merdeka. Oh, kitu Ripnya. Heutuh lah, merdeka pokona mah Rip lah. Merdeka. Ri. Merdeka Rip. Urang kudu bangga ka pahlawan urang. Siap. Merdeka. Dong. Ayo lah. Merdeka. Kemana ya urang? Itu. Panul amat. Geng, woi. Iya, kon es beneran. Dilag-lag goeng ieu. Kuat kain ngeunana ge lah. Oh, tuh Rasana ge aya durian.
Aya manggo, aya buah-buahan. Namun rehe mah diinum koe ngilah. Engke cenah tak? Goda tinggal tayan doang. Wah, ngele sih, rehe beresna. Pan peures meureun leungeut. Geng, yip ge yeng. Urang ngaramekeun hari kemerdekaan yeng. Atuh heuh lah. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka yeng. Ribet. Rehe be diinum koe tah. Minum bae lah, ari haus mah. Moal. Pahit. Enggeus beres. Enggeus. Tah minum tah. Merdeka, 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 merdeka. Eta sih nanaonan. Jalan-jalan bae kos anu penting dia. Mending diuk di dia ya. Tenyahoon, kami mah Agustusan. Atau kami kita atas masa ya Mana? Ya, masa? Es mambo meureun. minum ku sia. Tuh, cerek kurit, pendekar. Yo, pendekar. Woi. Merah putih. Woi, pendekar mah lain gitu. Nah, Pendekar mah memperjuangkan Indonesia baheula saya menaon. Ayo kagituanan. Dia mah teu nyahoeun. Yo, aing ge perjuangan iku si ge. Ngarayakeun kami mah. Ini naon? Es mambo ieu nya kula lambeng kieu. Gila di kulkas. Hari kami tuh. Terus Merah putih. Wale deknya. Nya aku aleman eta budak. Gua mah tah hayang eta akur jeung eta. Tah hayang engge ah. Wah. Merdeka. Kudu bangga aing. Woi, berit aresnya curut. Biasa. Pamajikan kula hayang ngakandok manceuri cenah. Rit. Pamajikan-pamajikannya. Heuh. Karak bobogohan guys ya. Ngimpi Ngomong meureun. pamajikan. Banget kos topo dapur ge. Kula mah banget kos telepon dapur geus boga kabogoh. Emang dari ya gitu. Duaan bae unjing pek atuh mah kula lah. Iri ledek. Jaganya. Jaknya. Mau jujur deui. Musim halodo untuk mancing. Aing. Dia sih eta mau jejer batur mah Agustusan, dia mah mancing. Atuh kula ge sarua lah lomba mancing. Sejarah ras ngaromong jeung dalar ya mah. Nyambungna. Geus aing mandak mancing lah. Song amat teh budak. Nya. So iye. Kula karak ngeur ya. Tadi kula titah ngalalauk anu buta. Sedangkan eta lauk ku kula dieusepan moal kadeuleu. Eta laukna buta. Nya kula mah kejema edan. Dek naon kula capek-capek ka manceuri. Imah ge loba. Hasem. Sam, numa, atuh cokot be hiji. Colok matana kana buta. Wah, hese amat ya. Aduh. Pulang ngos-ngosan. Aduh. Di mana ya? Mak kula neuneun. Usam. Mak kula mapan rajin miara usam. Nah, kapanya oge. Bodoh amat. Dok ngomong naon. Sa bodoh. Asupeun bae geus ya, geus. Nya. Cukup sakieu ge. Aduh. Dek ditari mandakeun teh sabodoh teuing. Naon kula jelema edan kitu. Kita ngalalok buta ye. Mentok harengen ya calon pamajikan kula. Assalamualaikum calon pamajikan. Aya naon si bengek dijerewekan bae. Atuh jawabeuna naon salam deui. Waalaikumsalam. Juk kumaha geus meunang can lok butana? Atuh deuleu bae ku calon pamajikan. Ai dia bengek, pan mau usah. Atuh kumaha deui itu? Nan anjeun mah edan kitu. Kita mancingan lauk buta. Atuh
empana uta banu kula jati dihakan hadena emak kula rajin miara usam. Ari dia bengek di tita kos gitu doang gitu bisa laga manuk jadi calon salaki kula. Geus lah. Ya dia embung dibawa sam kula. Duh bener imak kula nu aya paeh nangtung ieu mah.